dikumpulkan di aya naon diuklanan diuklanan saha naon saha innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bapak maneh maot nah nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh ampun musingkeun sia teh goblok sia musingkeun nya atuh sarua di bapak maneh teh maot mun nepi ka geuleuh naon panyawatna saha nu maot nya atuh saha nu maot liper oh atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge